Wilujeng siang pamirsa, salami tilu menit salenjengna anjeun bakal sareng abdi Zahra Tusita Dewi dina acara obrolan gosip ngabahas warta anu aktual sareng dipercaya. Masyarakat nyolot kinerja Presiden Prabowo Subianto anu kakara dilantik 10 poe ka tukang. Alasanana loba koruptor anu katewak sanggeus Prabowo resmi jadi presiden. Ieu barisan koruptor anu katewak dina jangka waktu 10 poe. Akun media sosial Gerindra oge ngarepost bejang ngeunaan barisan koruptor anu ditewak sabada Prabowo jadi presiden. Mimitina PT Aset Pasifik Kejagung ngalaksanakeun pamariksaan ka pajabat PT Aset Pasifik jeung Perkebunan Darmex dina kasus dugaan TPPU PT Duta Palma. Kepala Pusat Informasi Hukum Jagung Harley Siregar nadaskeun saksi nyaeta Direktur PT Aset Pasifik berinisial PA, Direktur Utama PT Darmex berinisial TTG, oge ISW Ki swasta. Kedua, dina kasus Ronald Tanur dipika hayo aya 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya katewak ku OTP. Poe Rebo tanggal 23 Oktober 3 majelis hakim ditewak tina tuduhan suap dina perkara pembebasan Ronald Tanur. Seterusna, kasus katilu nyaeta pagawe Menteri Tantanen nerima suap. Menteri Pertanian Amran ngaluarkeun 3 pajabat eselon kedua jeung katilu anu kabuktian narima suap ngahontal 10 miliar rupiah. Ngalepaskeun ieu dilaksanakeun ngan dina hitungan menit. Ayeuna para palaku keur ditaros ku Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian pikeun manggihan indikasi ti pihak sajen. Kaopat, korupsi Tol Padang Pekanbaru. Mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional di Sumbar, SF geus jadi tersangka. Sementara eta SF jadi tersangka kasus korupsi ganti rugi lahan pikeun pangaungan Tol Padang Pekanbaru. Kalima, kasus korupsi jembatan Timbang Pontianak. Opat tersangka perkara jembatan timbang di Kota Pontianak, Kalimantan Barat resmi ditahan tanggal 21 Oktober 2024. Opat tersangka disangka kalibet dina tindak pidana korupsi proyek pembangunan jembatan Timbang Pontianak. Kasus ieu ngabalukarkeun karugian negara sejumlah 0,4 miliar rupiah. Kagenep nyaeta kasus korupsi impor gula pengayarna. Kejaksaan Agung geus nunjuk Tom Lembong salaku tersangka dina kasus korupsi impor gula naliki anjeunna menjabat Menteri Perdagangan 2015-2012. Izin impor 105 ton gula atau tanpa rekomendasi di Kementerian Perindustrian. Informasi ieu nutup warta urang dina waktos ieu. Abdi Zahra Tusita Dewi pamit sareng ninggalkan anjeun engke.